Milihan barang keur bagikeun langsung dianterkeun. Pas nepi ka imah lanjut ngagoreng bawang nu hampir kacilakaan. Ieu teh video poe kamarinya guys. Teh karek balik nganterkeun teh Jara lanjut we init ka pangaosan. Sakitu deukeut teh Wayati mangger we sok kaberangan. Agen teu nepi ka anggeus salawatana teh. Tiap hadiah we hungkul balik we lanjut we geus nyengsle deui we di dieu. Piat lagi meureun meunang ganjalan mah nya guys saeutik mah. Ngajan teu ngupingkeun ceramah oge geus niat teh ge timah namanya guys. Tadi teh geus nepi nya ka dieu nya guys. Tadi teh subuh teh nu nga-WA ka Wayati teh wa cenah ka dieu bantuan milihan barang keur bagikeun. Siap cek Wayati teh tong beurang teuing wa cenah bisi sepeun ku batu. Tapi teh ka ditunya ka bumina nya guys. Wayati teh langsung we dipilihan keur si anu nama teh teh sararea ka bagi nya guys. Da lieur Wayati teh milihan oge na tuena geus sakeresek badag Wayati teh mawana oge na. Dipilihan lanjut di kantongan terus di aranan amina teu bingung ke ka Wayati ngabagikeun nya guys. Geus di aranan mah geunah kari ngasong-ngasongkeun. Carita Wayati geus nepi deui we teh ka imah. Geran anu salawatan teh ka karek baralik. Wayati teh langsung we di gerowan anu bersangkutan teh. Ka imah Wayati heula neang barang anu pamasihan. We atuh kacida atohna atuh tinggal langsung we diajaran geuningan. Tur nuhun cenah orang baik muga sing kagentosan deui rezekina amin cek Wayati teh. Enggak carita batur geus balik di dieu Wayati teh rek nganterkeun heula barangnya ka palih dieu. Tadi tinggalian teh tadi dina sholawatan teh teu aya geuningan. Mantak dijugjug we ku Wayati teh ka bumina amihna jongjon ari geus dipasihkeun mah. Heuleus si horeng teh aya we di bumina geus keur di dapur keur nguprek we di gerowan we ku Wayati teh. Lanjut dipasihkeun ku Wayati teh nya langsung we ku anjeunna teh dibukanya geus sukat atuhun pisan hatur nuhun cenah orang baik ieu rezekina sing kagentosan deui amin cek Wayati teh minta izin ieu ieu di video cek Wayati teh sok wae cenah di video ada moal naon ieu cek anjeunna teh mata ku Wayati teh di video we ieu teh nya guys. Sibuknya guys ngabeng-beng acuk Wayati sibuk deh videonya keur konten keuneun atuh konten keuneun Wayati teh tinggal ikat bawangaheun pisan cenah ieu mujeunna sineunan wa cenah geuningan di alus pisan geuning cenah moal meuli cenah ieu lebaran oge sigana teh. Keneh keur lebaran mah cek Wayati teh pake we ayeuna keur Agustusan. Lebaran mah ge pasti aya milik deui heuh tong mamang teu hariwangnya da Gusti nu ngatur rezeki mah tuh tinggal keur budakna geuning pas meuni mujeunna cenah pisan pastina ge mah pasti atoheun cenah ieu budak teh. Ngobrol Wayati teh geus nepi deui we ka imah. Hubungi ingwan Wayati geus gugurubugan hayangeun di Palabang. Wayati rek ngagoreng heula bawalnya guys aya hiji menang emak ieu teh nguseup. Teng Wayati teh digorengkeun nya guys tadi nama ieu teh yang dibeulem ku Wayati teh nya guys dina pamanggangan tapi eueuh pamanggangan teh di tiangan ku Wayati teh kapaksa we kalah digoreng ku Wayati teh. Ngan ka hiji aman alhamdulillah eta dina gorengan kadua guys Wayati hampir we kacilakaan. We masih di tang tayungan. Lauk dijahit nya guys ari kompor teu dipareuman. Nu